Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ari sifat al-isruna anu ka-20. Wahia jeung ari itu sifat tamamu ma eta sampurnana perkara yajibu anu wajib lahu ka Allah ta'ala bari malur Allah ala tafsili netepan kana tafsil. Wahia jeung ari ieu sifat kaunuhu ta'ala mutakaliman eta sifat kaunuhu mutakaliman. Wahia jeung ari ieu sifatun eta sifat qaimatun anu tetep bidatihi dina datna Allah ta'ala bari malur Allah. Ghairu mawjudatin anu henteu maujud wala ma'dumatin jeung henteu anu ma'dumah. Wahia jeung ari ieu sifat kaunuhu mutakaliman ghairul kalami eta lain sifat kalam. Wa fihi jeung eta tetep dina ieu ghairul kalam jami'u ma ari sakabeh perkara taqaddama anu geus ti heula itu ma. Nomor ka-20 tina sifat anu wajib dina hakna Allah teh nyaeta sifat kaunuhu mutakaliman. Hartosna bukti Allah eta anu ngadawuh. Ieu sifat kaunuhu mutakaliman eta teh mangrupakeun sampurnana sifat anu wajib dina hakna Allah ala tafsili secara terperinci netepan kana wincikanana. Ieu sifat kaunuhu mutakaliman teh sifat anu tumetep di dat Allah. Bari jeung ieu sifat kaunuhu mutakaliman teh dihukuman ghair maujudah wa ghair ma'dumah. Tegasna teu nepi kana pangkat maujud sehingga bisa katingali jeung henteu nepi kana pangkat ma'dum sehingga dihukuman eueuh. Tah teu bisa dihukuman kitu sabab ghair maujudah ghair ma'dumah. Deui ieu sifat kaunuhu mutakaliman teh eta beda atawa lain-lainna deui jeung sifat kalam. Naha rek dina dat anu qadim atawa dina dat anu hawadis. Naon sabab pangna dihukuman lain-lainna deui? Sabab buktina sifat kalam mah eta teh kaasupkeun kana sifat maujudah. Sifat anu aya buktina sifat kalam. Sehingga lamun hiji jalma dibuka hijab ku Allah maka eta jelema bakal bisa ningali kana eta sifat kalam. Sedengkeun ari sifat kaunuhu mutakaliman mah eta wasitoh. Nengah-nengah antara maujud jeung ma'dumah. Pangna nengah-nengah sabab sifat kaunuhu mutakaliman mah kaasupkeun kana sifatul hal. Sedengkeun ari sifatul hal eta nengah-nengah antara maujud jeung ma'dum. Ngan sok sanajan sifat kalam jeung sifat kaunuhu mutakaliman eta lain-lainna deui atawa beda, tetep aya hukum anu talajum nyaeta mulajamah akliyah atawa talajum akli teh. Sehingga teu sah terpisahna antara sifat kalam jeung sifat kaunuhu mutakaliman. Nu dimaksud talajum akliyah di dieu nyaeta samang-samangsa hiji dat kasifatan ku sifat kalam maka pasti ceuk akal eta dat kudu kasifatan ku kaunuhu mutakaliman. Naha dat namah rek dat anu qadim atawa dat anu hawadis.
Contoh umpamana di dat anu hawadi sapertikeun dat jaed. Maka Allah tos ngadamel kana sifat kalam di dat eta si jaed. Jeung Allah ngadamel di dat jaed kana sifat anu sok dingaranan kaunu jaidin mutakaliman. Ieu menurut pendapat Ahlus Sunnah. Jadi cek Ahlus Sunnah wal Jamaah mah sifat kalamna jaid jeung sifat kaunuhu mutakaliman eta dijieun ku saha? Duanana ge dijieun ku Allah. Sedangkan ari menurut Mu'tazilah, cek Mu'tazilah mah Allah teh ngan ukur ngadamel kana sifat kalamna jaid. Cenah sifat kaunu jaidin mutakaliman, oh cek Mu'tazilah eta mah otomatis kaluar tina sifat kalamna jaid. Kalawan tanpa didamel ku Gusti Allah. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling ma ari perkara taqaddama nu geus ti heula ieu ma minal kudrati bari tetep tina sifat kudrat wal iradati jeung iradat wal ilmi jeung sifat ilmu wal hayati jeung sifat hayat was sam'i jeung sifat sama wal basari jeung sifat basar wal kalami jeung sifat kalam yusamma eta dingaranan itu ma sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani min idopatil ami bari tetep tina ngaidopatkeun am lil khasi kana khusus. Tanbih ieu musannif rek ngelingan cek musannif kieu bahwa sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor jeung sifat alam eta teh dingaranan ku sifat ma'ani. Ari sifat ma'ani teh sifatun qadimatun mawjudatun. Nyaeta sifat anu qadim. Qadim anu teu aya mimitina. Tur kaasup kana sifat mawjudah. Mawjudah teh sifat anu aya buktina. Sehingga lamun mah hiji jalma dibuka hijab ku Allah, maka eta jalma bakal bisa ningali kana eta sifat ma'ani. Min idopatil ami lil khasi. Idopatna lapad sifat kana lapad al-ma'ani eta teh kaasupkeun tina idopat am kana khas. Mana lapad amna lapad sifat, mana khasna lapad ma'ani. Pangna lapad sifat di hukuman am, di hukuman umum, sabab ari kata sifat mah eta teh bisa menuju kana ma'ani jeung bisa menuju kana salianti ma'ani seperti menuju kana salabiah umpamana atawa menuju kana nafsiyah atawa bisa menuju kana maknawiyah. Maka ieu idopatul am lil khas teh sok dingaranan ku idopat lil bayan. Naon cirina? Cirina sok ngahasilkeun nisbat umum khusus mutlak antara mudhof jeung mudhof ilaih. Seperti di dieu. Naon sababna? Sabab sakur-sakur ma'ani eta sifat. Tapi henteu sakur-sakur sifat eta kudu ma'ani gitu. Kali deui. Sakur-sakur ma'ani eta sifat.
tapi henteu sakur-sakur sifat eta kudu ma'ani. Sabab kata-kata sifat mah sah menuju kana nu sajena seperti nafsiyah, salabiyah atawa ma'nawiyah. Teraskeun logatna. Awil idopatil bayaniyati atawa idopat bayaniyah. Jadi cek tadi idopat am khusus teh eta sok dingaranan ku idopat bayaniyah. Nah, maka di dia musonib ngadawuhkeun awil idopatil bayaniyah. Jadi atawa idopatna lapad sifat kana lapad ma'ani teh eta kaasupkeun kana idopat bayaniyah. Ari patokan idopatul bayaniyah eta teh kieu, antara mudhof jeung mudhof ilehna eta ngahasilkeun umum khusus min wajhin. Sedengkeun ari umum khusus min wajhin mah eta bisa kumpul antara mudhof, mana mudhofna lapad sifat, jeung mudhof ileh, mana mudhof ilehna lapad ma'ani. Jeung bisa misah mudhof tina mudhof ilehna. Kitu deui bisa misah mudhof ileh tina mudhofna. Sedengkeun dina materi kata lapad sifatul ma'ani mah antara mudhof lapad sifat jeung mudhof ilehna lapad ma'ani eta teu ngahasilkeun umum khusus min wajhin, tapi ngahasilkeunana umum khusus mutlak. Kulantaran dina lapad sifatul ma'ani antara mudhof jeung mudhof ilehna teu ngahasilkeun umum khusus min wajhin, maka alusna mah musonib teh ngagugurkeun kana lapad awil idopatil bayaniyah. Bisi lieur teu kudu pati dipikiran lah. Tingali geura sarahna. Dina qauluhu awil idopatul bayaniyah. As-sawabu eta ari nu benerna kama eta saperti perkara nukila nu ditukil ieu ma ani syekh ti syekh. Isqatuhu eta ngagugurkeunana itu qauluhu awil idopatil bayaniyah. 5 karena perkara maro nu geus kaliwat ieu ma min anadobitoha tina saestuna ari palenggeranana itu idopatul bayaniyah ayakuna eta yen bukti bainal mudhofi eta tetep antara mudhof wal mudhofi ilaih jeung mudhof ilaih umumun wa khususun min wajhin ari umum khusus min wajhin. Wama jeung ari perkara huna dina ieu idopat laisa eta henteu ieu ma kadalika eta saperti itu umum khusus min wajhin. Li adamin pirodil ma'ani karena henteu nyorangana lapad ma'ani anis sifati jauh tina sifat. Pisaiin dina perkara. Wa ma jeung ari perkara ba'daha anu tetep ma dina sabadana itu kudrot irodat ileh nepi ka sifat kalam. Wa huwa jeung ari itu ma kaunuhu ta'ala eta kaunuhu ta'ala qadiron eta sifat kaunuhu ta'ala qadiron ila akhirih yusama eta dingaranan sifatin kana pirang-pirang sifat maknawiyatan anu bangsa maknawi. Nisbatun eta nisbat lil ma'ani kana ma'ani li annaha karna saestuna itu ma talajumuha eta talajumna itu ma pil qadimi kana qadim. Sedengkeun ari sifat anu sabadana sifat ma'ani teh kudrot irodat ilmu hayat sama basor kalam. Tah sifat sabadana teh nyaeta sifat kaunuhu qadiron.
kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Eta mah sok dingaranan ku sifat ma'nawiyah. Anu mana sifat ma'nawiyah mah eta teh dihukuman goer mawujud wa goeru ma'dumah. Hartina teu nepi kana pangkat mawujud sehingga bisa katingali tah henteu teu nepi kana pangkat kitu. Jeung teu nepi kana pangkat ma'dum sehingga dihukuman eueuh sama sakali teu bisa deh. Tapi buktina sifat ma'nawiyah mah eta teh wasitoh. Nengah-nengah antara mawujud jeung ma'dum. Naon sababna? Sabab sifat ma'nawiyah mah eta kaasupkeun kana sifatul hal. Sedengkeun ari sifatul hal atawa ma'nawiyah ceuk tadi oge eta mah wasitoh, tengah-tengah antara mawujud jeung ma'dum. Atuh kulantaran dihukuman wasitoh antara mawujud jeung ma'dum, maka pasti eta sifat ma'nawiyah dihukuman sifat ghair mawjudah wa ghairu ma'dumah. Naon sabab pangna kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan nepikeun ka kaunuhu mutakaliman dingaranan sifat ma'nawiyah? Sabab eta sifat hasil dinisbatkeun kana sifat ma'ani. Kulantaran hasil dinisbatkeun kana sifat ma'ani, maka pasti ayana sifat ma'ani eta dihukuman leuwih dohir tibatan sifat ma'nawiyah. Sabab sakumaha ceuk ti heula bahwa sifat ma'ani mah eta kaasupkeun kana sifat mawujudah, sifat nu aya buktina. Lamun mah hiji jalma dibuka hijab maka pasti bakal bisa ningali. Sedengkeun ari sifat ma'nawiyah mah kaasup kana sifat ghair mawjudah, ghair ma'dumah. Sifat anu teu nepi kana pangkat mawujud jeung teu nepi kana pangkat ma'dum. Atuh kulantaran sifat ma'nawiyah buktina sifat kaunu qadiron nepikeun ka kaunuhu mutakaliman, eta hasil nisbat tina sifat ma'ani kudrot irodat nepi ka sifat kalam, maka pasti ayana eta sifat ma'nawiyah kudu jadi puru atawa jadi lajim. Ridai, kudu jadi puru atawa jadi lajim tina sifat ma'ani. Anu mana eta sifat ma'ani jadi asal, pokokna. Bahasa sejena jadi maljum. Jadi sifat ma'ani lajim, sifat ma'ani maljum, sifat ma'nawiyah lajim, sifat ma'ani asal pokok, sifat ma'nawiyah puru gitu. Sedengkeun ayana asal atawa maljum eta teh leuwih dohir tibatan puru atawa tibatan lajim. Terakhir, kulantaran sifat ma'nawiyah hasil nisbat tina sifat ma'ani, sedengkeun masalah nisbat eta sok nerapkeun kana beda-beda antara mansub jeung mansub aleh. Maka ayana sifat ma'nawiyah seperti kaunuhu kaunuhu qadiron, eta lain-lainna deui sifat ma'ani.
seperti sifat kudrot ya. Ya geus diheula. Jadi pokokna mah ma'ani lain ma'nawiyah, ma'nawiyah lain ma'ani gitu. Diheula teh. Ngan samang-samangsa aya ma'ani pasti aya ma'nawiyah. Kitu deui moal aya ma'nawiyah lamun eueuh ma'ani. Li'annaha talajumuha bil qadim. Ieu teh jadi elat kana materi kata nisbat lil ma'ani. Jadi maksudna kieu. Pangna sifat ma'nawiyah eta hasil nisbat kana sifat ma'ani sabab eta sifat ma'nawiyah mulajamah kana sifat ma'ani. Umpama didat anu qadim. Tegasna kieu lamun kadat nu qadim mah teu sah papisahna antara kaunuhu qadiron ma'nawiyah jeung sifat ma'ani sifat kudrot gitu. Jadi maksudna kieu lamun didat qadim mah samang-samangsa Allah kasifatan ku sifat kudrot sifat ma'ani maka pasti cek akal Allah kudu kasifatan ku sifat kaunuhu qadiron sifat ma'nawiyah. Watan sa'u jeung timbul itu ma anha tina ma'ani fil hadisi dina anu anyar. Alama netepan kana perkara taqaddama anu geus diheula ieu ma. Hadza kudu maham anjeun kana ieu tanbih. Hada teh ifham hada. Nasarahna jaran kaopat. Qaulu hadza ay ifham hada. Lapad watan sa'u anha alama taqaddama hada. Ieu lapad watan sa'u teh diatapkeun kana lapad li annaha talajumuha. Jadi kieu maksudna pangna sifat ma'nawiyah eta hasil nisbat kana sifat ma'ani sabab eta sifat ma'nawiyah seperti kaunuhu qadiron eta kaluar tina sifat ma'ani seperti kudrot. Tapi kaluar sote nisbat kahawadis seperti sifat kaunu jaidin qadiron. Tah eta kaunu jaidin qadiron mah eta teh kaluar tina sifat kudrotna jaid. Tapi ngahukuman kaluar sote eta kaunu jaidin qadiron sifat ma'nawiyah tina sifat kudrot ieu teh lamun didasarkeun kana pendapat Mu'tazilah. Sabab ceuk pendapat ahli sunnah wal jamaah mah eta sifat kaunu jaidin qadiron jeung sifat kudrotna jaid eta duanana didamel ku Gusti Allah Ta'ala. Jadi atuh saur ahli sunnah kulantaran sekali sunnah ya antara ma'nawiyah jeung ma'ani duanana didamel ku Allah maka alusna mah musannif teh ulah rek ngabahasakeun lapad watan sau anha. Naon sababna? Sabab bahasa watan sau anha mah eta teh ti Mu'tazilah. Ngan musannif teh geus bae ngabahasakeun langsung kana materi kata li annaha tulajimuha anha fil qadim wal hadis. Alusna mah kitu cenah. Tuluy di musannif ngadawuhkeun lapad hada
Lapad hada teh maknana ifham hada, kudu maham anjeun, kudu maham bener anjeun kana ieu masalah tanbih. Tuluy musonif ngayakeun lapad hada teh nyaeta rek pindah. Pindah naon? Rek pindah tina hiji omongan kana omongan anu sejen. Nyaeta musonif rek nyaritakeun pendapat golongan Imam Maturidi dina masalah sifat ma'ani. Matak musonif kadituna wazada al-Maturidiyatu fi sifatil ma'ani. Wazada sareng namahan sa al-Maturidiyatu. Maturidiyah fi sifatil ma'ani dina pirang-pirang sifat ma'ani. Sifatan kana sifat saminatan anu kadalapan. Wasamu jeung ngaranan ieu Maturidiyah ha kana itu sifat saminah at-takwina kana takwin wahia jeung ari takwin sifatun eta sifat maujudatun anu maujudah kabakiyati sifatil ma'ani saperti sasesana pirang-pirang sifat ma'ani. Lau kusipa anu lamun dibukakeun anna ti urang sadaya naon al-hijabu hahalang laro aina tah yakin ningali urang sadaya ha kana itu takwin kamataro seperti yang ningali anjeun sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Lau kusipa lamun dibukakeun anna ti urang sadaya naon al-hijabu hijab. Jadi cek golongan Imam Maturidi mah eta Maturidiyah geus nambahan dina sifatul ma'ani kana sifat anu kadalapan nyaeta sok dingaranan ku sifat takwin. Jadi cek golongan Maturidiyah mah sifat ma'ani nomor kadalapana nyaeta sifat takwin. Anu mana saur Maturidiyah ieu sifat takwin teh sifat anu maujud. Nyata sifat anu bangsa aya gitu. Aya buktina. Eueuh bedana jeung sifat ma'ani anu sejena gitu. Sehingga urang sadaya bisa dibuka hijab ku Allah. Lamun dibuka hijab gitu. Maka bakal bisa ningali kana eta sifat takwin jeung sifat ma'ani anu sejena. Eta menurut pendapat Maturidiyah. Wa tarodo jeung ngadebat atawa ngasongkeun ngadebat hum kaitu Maturidi saha al-Asy'ariyatu imam golongan Asy'ari bi annama kalawan saestuna eta naon faidatu takwini ari faidahna sifat takwin badal kudratina sabada kudrat li anal Maturidiyata karna saestuna Maturidiyah yaquluna eta ngomongkeun ieu Maturidiyah innallaha saestuna Allah yujidu eta ngayakeun Allah wa yudimu jeung ngeuweuhkeun Allah bitakwini kalawan sifat takwin. Golongan Asy'ari ngaitirad ngadebat ka golongan Imam Maturidi. Pedah golongan Imam Maturidi berpendapat bahwa Allah teh ngayakeun kana perkara anu mungkin jeung ngeuweuhkeun kana eta mungkin ku sifat takwin lain ku sifat kudrat Allah. Sehingga cek Asy'ari cek Asy'ariyah ka Maturidiyah naon faedahna atuh naon faedahna atuh sifat takwin sabada sifat kudrat.
Bari jeung sabenerna mah ieu pertanyaan ti Asy'ariyah ka Maturidi teh tibalik. Sabab kuduna mah Asy'ariyah teh nanyakeun, ma faidatul qudrati ba'da takwin. Li'anna ma faidata takwin ba'dal qudrat. Jadi pangna eta pertanyaan ti Asy'ariyah tibalik sabab bisa dipaham tina jawaban Maturidi. Kata-kata di hareupna fa'ajabu bi annal qudrata tuhayyi'u al-mumkini. Fa'ajabu maka ngajawab Maturidi bi annal qudrata kalawan saestuna qudrat tuhayyi'u eta nyiapkeun nyawiskeun ieu qudrat al-mumkina kana barang mungkin lil wujudi kana wujud. Ae tasiru ngajadikeun itu qudrat hu kana itu mungkin qabilan bari anu narima lil wujudi kana ngayakeun. Ba'da alam yakun dina sabada yen teu bukti itu mungkin. Wa takwinu jeung ari takwin ba'da dalika dina sabadana itu tuhayyi'u yujidu eta ngayakeun ieu takwin hu kana itu mungkin bil fi'li kalawan padamelan. Waroda jeung nolak hu kana itu jawab saha al Asy'ariyatu Imam Asy'ari golongan Asy'ariyah bi anal mumkina kalawan saestuna mungkin qabilun eta narima lil wujudi kana wujud min ghairi syai'in bari teu aya naon-naon. Tuluy golongan Maturidi ngajawab. Jadi ceuk eta Maturidi kieu bahwasanya sifat qudrat eta mah nyawiskeun nyiapkeun kana barang mungkin pikeun wujudna eta mungkin. Tegasna kieu ceuk Maturidi, ayana qudrat eta ngajadikeun kana barang mungkin pikeun narima kana ayana eta mungkin sabada eueuhna eta mungkin. Cek Maturidi masih kana cek Maturidi tuluy ari sifat takwin mah eta pikeun ngayakeunana barang mungkin sabada disiapkeun sabada dicawiskeun ku sifat qudrat pikeun narima kana ayana eta mungkin. Jadi kesimpulanna mah kieu ari sifat qudrat mah ngan sakadar nyiapkeun wungkul pikeun ayana mungkin, sedengkeun ari sifat takwin mah nyaeta pikeun ngayakeunana barang mungkin anu geus disiapkeun ku sifat qudrat. Ngan golongan Asy'ariyah nolak kana eta jawaban Maturidi. Ceuk Asy'ariyah kieu sanyanya barang mungkin eta narima kana wujudna kalawan tanpa mikabutuh kana naon-naon. Tegasna kieu ceuk Asy'ariyah, kalawan tanpa dicawiskeun ku sifat qudrat gitu. Pangna barang mungkin narima kana wujudna kalawan tanpa mikabutuh kana naon-naon sabab ngaran mungkin teh sakur barang anu akur antara nisbat wujud jeung nisbat adam kana eta barang mungkin teh. Jadi sakur-sakur barang anu akur antara ayana mungkin jeung eueuhna eta mungkin. Atuh saumpama barang mungkin eta teh sakur-sakur barang anu akur nisbat ayana jeung nisbat eueuhna mungkin, maka masalah narimana si mungkin kana wujud teh eta teu mikabutuh
kana naon-naon. Tegasna mah teu mikabutuh kana kudu disiapkeun heula ku sifat kudrot. Naon sababna? Pongan barang mungkin akur antara ayana jeung eueuhna. Wa min ajli kaunihim jeung tina arah-arah buktina itu maturidi zadu eta namahan itu maturidi hadhihi sifata kana ieu sifat qalu ngucap itu maturidi inna sifatil af'ali saestuna pirang-pirang sifat pirang-pirang padamelan qadimatun eta qadim kal khalqi saperti ngadamel wal ihya'i jeung ngahirupkeun wa rizqi jeung ngarizkian wal imatati jeung ngamaotkeun li anna hadhil alfadi karna karena saestuna ieu pirang-pirang lafad asmaun eta pirang-pirang ngaran litakwini kana ngabuktikeun alladzi anu huwa anu ari alladzi sifatun eta sifat maujudatun anu maujud ingdahum mungguh asy'ariyah wa takwinu jeung ari takwin qadimun eta qadim patakunu atu bukti naon sifatul af'ali pirang-pirang sifat pirang-pirang padamelan qadimatun eta qadim kulantaran golongan maturidi geus nambahan kana sifatut takwin maka aranjeuna berpendapat bahwa ayana sifatul af'al eta teh di hukuman qadim teu aya mimitina. Contoh sifat af'al seperti kal khalqi ngadamel, kal wal ihya'i ngahirupkeun atawa ngarizkian atawa ngamaotan. Pangna eta sifatul af'al di hukuman qadim sabab ayana sifatul af'al. Buktina nu tadi teh ngadamel ngahirupkeun eta teh pirang-pirang ngaran kana sifatut takwin. Sedangkan cek tadi bahwa sifatut takwin eta di hukuman qadim teu aya mimitina. Tur kaasupkeun kangda bangsa maujud. Tegasna sifat anu aya buktina. Eta lamun dibuka hijab mah urang bakal bisa ningali kana eta sifatut takwin. Atuh kulantaran buktina pirang-pirang sifatul af'al eta kaasupkeun kana sifatut takwin maka pasti eta sifatul af'al di hukuman qadimna. Wa ingdal asy'ariyati jeung mungguh golongan Imam Asy'ari sifatul af'ali ari pirang-pirang sifatul af'al hadisatun eta anyar li annaha kana saestuna itu sifatul af'al asmaun eta pirang-pirang ngaran li ta'alluqatil qudrati kana pirang-pirang ta'alluq sifat kudrat. Pal ihya'u maka ari ngahirupkeun ismun eta ngaran li ta'alluqil qudrati kana ta'alluqna sifat kudrat bil ihya'i kana ngahirupkeun wa rizqu jeung ari ngarizkian ismun eta ngaran li ta'alluqil qudrati kana ta'alluqna sifat kudrat bil marzuki ka anu dirizkianana wal khalqu jeung ari ngadamel ismun eta jenengan li ta'alluqiha kana ta'alluqna sifat kudrat bil makhluqi ka anu didamelna wal imatatu jeung ari ngamaotkeun ismun eta jenengan li ta'alluqiha kana ta'alluqna kudrat bil mauti kana maut wa ta'alluqatul qudrati jeung ari pirang-pirang ta'alluq sifat kudrat ingdahum mungguh asy'ariyah
hadisatun eta anu anyar. Tapi nurutkeun golongan Asy'ariyah mah buktina pirang-pirang sifat af'al eta teh di hukuman hadis. Naon sabab pangna di hukuman hadis? Sabab ayana pirang-pirang sifatul af'al eta teh mangrupakeun pirang-pirang ngaran kana ta'alluqna sifat kudrat. Atuh kulantaran ayana sifatul af'al eta mangrupakeun pirang-pirang ngaran kana ta'alluqna sifat kudrat, maka kieu ari ngahirupkeun atawa al-ahya eta teh mangrupakeun ngaran kana ta'alluqna sifat kudrat kana perkara anu dihirupanana. Atawa aya kata ar-rizqu, Allah ngarizkian, eta teh mangrupakeun hiji ngaran kana ta'alluqna sifat kudrat kana perkara anu dirizkian. Atawa aya deui al-khalqu ngadamel, ieu teh mangrupakeun hiji ngaran kana ta'alluqna sifat kudrat kana perkara anu didamelna gitu. Atawa imatah ngamaotan, ieu oge mangrupakeun hiji ngaran kana ta'alluqna sifat kudrat kana perkara atawa kana barang anu dimaotan. Sedengkeun ari ta'alluqna sifat kudrat anu bangsatan jiji eta teh di hukuman anyar gitu. Taya menurut pendapat Asy'ariyah. Atuh saumpama ta'alluqna sifat kudrat anu bangsatan jiji di hukuman anyar, maka pasti menurut golongan Imam Asy'ari mah ayana pirang-pirang sifatul af'al teh eta pasti anyarna, pasti hadisna. Kitu wallahu a'lam.